Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng penak deui sareng Kang Ari Bentar dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh anu nyenak judul Sobat Siluman seri K20 Ieu dongeng Sunda teh karangan Kang Ari Bentar. Mitra-mitra sadayana kamari teh nuju ngobrolkeun ganda nuju tarung dirempuk ku siluman bagong. Dukikannya mitra-mitranya supados teu nyangklong ti kana waktos sumangga ieu acara dongeng urang kawitan. Dar mitra-mitra. Anu langsung dipimpin ku Patih Sihung Hideung. Ganda bener-bener pada ngarweg pada ngaraponan ku siluman bagong. Anu sakitu lobana geus teu kaitung. Eta siluman bagong anu geuleuleudeh hampir segede-gede muning. Encan anu mangrupa jalmana anu nararangtung, anu mangrupa bagong mah eta mah prajuritna. Ganda bener di dieu ripuh bari kabehanana ge siluman teh garagah tur sarakti. Ganda mundur ka tukang bari ngagisikeun batu ali anu pamere ti nyimas gelung ayu barasak. Ena batu ali kaluar cahaya ngabarasa. Euk. Ganda ngahembatkeun leungeunna kahareupeun. Beledak. Eta cahaya keuna ka siluman bagong. Anu kakeunaan ku cahaya cing karoceak cing jararit. Anu akhirna les anu katibanan cahaya tina batu ali ganda mah laleungetan balik ka nagarana. Jelang ti kenca, jelang ti katuhu, aya nu luncat ti hareup ge aya jeung ti tukang. Anu nyerang ti hareup dipapag ku peureup ganda. Cekuk, goak. Eta siluman ngagoak. Terus ngiles seperti anu tadi, balik ka nagarana deui. Orok aya anu ti kenca jeung katuhu mah teu kahindarkeun. Euk, ceku, euk, ceku. Atuh ganda repuh awakna nepikeun ka leuleus. Sadar, ganda mah ngasaukur manusia biasa anu tanagana kabatas. Beda jeung siluman anu boga tanaga lapisan anu dibarengan ku idajil. Ari siluman mah beuki lila teh lain beuki leuleus anggur beuki garang. Panana hurung ngakebur mencerong ka ganda anu harita gana keur dadali degan. Sakitu mah masih keneh kuat. Si gana mah perwatek batu ali anu dibikeun ka manehna ti nyimas gelung ayu. Dalamun ku syariat mah ganda nu tadi tea ganda mah lain tukang gelut istuning jalma elehan. Boro-boro bisa ngalawan siluman bagong anu sakitu lobana. Ku hiji ge cantang tu ganda bisa menang. Sadar kadinya gancang ganda ngadeukeukeun batu alina kana biwir. Anu saterusna ngageron nyimas gelung ayu. Nyimas, ieu kakang aya dina bahaya. Dirempuk ku siluman bagong, kakang teu sanggup. Kakang lungse, tulungan ieu kakang. Beres nyarita kitu, kelebuk.
aya sora angin meninga gelebu. Sorana handaruan teu kanyahoan celeg. Di hareupeun jaka aya anu nangtung soreng eta teh Nyi Mas Gelung Ayu. Barengan jeung datangna Nyi Mas Gelung Ayu les sora angin teh leungit deui. Pok Nyi Mas Gelung Ayu nyarita, Kakang mundur keun anu kieu mah ku kaula. Ku kaula urang sing hareupan kabeh Rajen wani ngalawan jelema hiji, ceuk Nyi Mas Gelung Ayu. Bari jeleng Nyi Mas Gelung Ayu loncat ka tengah atau pasukan siluman bagong anu sakitu lobana teh muruk ka Nyi Mas Gelung Ayu. Nyi Mas Gelung Ayu sakilat ngakibegeun awakna. Dadak sakala awas awak Nyi Mas Gelung Ayu jadi ngabadagan tur ngajangkungan. Letahna nu lel-elan panjang, panona hurung moncorong siga batre. Ari buntutna badaga cida, kulitna sisitan, matak pikagilaeun, matak pikagigisen nu jadi musuh. Jeung sisit kulitna teh cing borelak matak serab ka musuh. Buntut anu gede jeung panjang, bokna nu tadina digelung jadi ngarumbai. Atuh kepeung patih siung hideung ngagebeg. Manehna geus apal pisan saha Nyi Mas Gelung Ayu. Anu sakti mandraguna tanpa tanding. Kabehanana di salawe nagara tunduk ka Nyi Mas Gelung Ayu. Pati sihung hideung oge geus apaleun. Tong borok manehna salaku papatih di kanagaraan. Sanajan Prabu Rajana pisan geus apaleun saha ari Nyi Mas Gelung Ayu. Tapi manehna teh sadar yen manehna hiji patih anu keur ngemban tugas di raja. Piraku kumeok memeh dipacok. Mikir kadinya anu saterusna patih sihung hideung marentah ka para ponggawa jeung para hulu balang katut para prajuritna supaya nyerang Nyi Mas Gelung Ayu, supaya diserang ku sararea. Piraku cenah ari dikepung diraponan ku sararea mah henteu eleh. Kitu cek pamikirna patih sihung hideung. Atuh anu saterusna para ponggawa hulu balang jeung prajurit siluman bagong nyerang. Sorana meuni saheng, aya oge anu bari sesegrok heok cileng serangan meh bareng kabeh. Tapi Nyi Mas Gelung Ayu teu ieu gempeur, teu ieu rempan. Saeutik oge manehna teu sieun satungtung buuk. Maklum hiji putri anak raja calon ratu di karajaan Olay anu gagah rontah, anu sakti mandraguna anu dipikakikis ku salawe nagara. Ari teh kitu-kitu acan mah lain ge Nyi Mas Gelung Ayu anu waktu ayeuna keur neangan tanding saha lawan manehna nu bisa nying hareupan manehna.
atuh ningali prajurit kitu teh ngan sakilat Nyimas Gelung Ayu ngahembatkeun buntutna anu gede tur panjang. Heuk eta sora buntut ngahiung, sorana lircah dengdeng. Cilegur ngahanca ka pasukan siluman Bagong. Lain dikirna hebatna eta buntut Nyimas Gelung Ayu. Pasukan siluman Bagong cing garwak cing jararit komo anu katinggang pisan mah harita manehna ngalupaskeun nyawa les leungit mabur ka nagarana. Kitu deui anu kapetelan kabeh amburadul les anu akhirna kabehanana niles teu kuat nandangan kasakti jeung kagagahan Nyimas Gelung Ayu. Anu harita tinggal patih Sihung Hideung. Cakak Nyimas Gelung Ayu nya kakak seuri. Hei Sihung Hideung, hayo maju montong nangtung wae kawas arca. Kitu cek Nyimas Gelung Ayu. Atuh patih Sihung Hideung lain di kieu nafsuna. Hei Gelung Ayu, montong waka ngerasa menang, montong ngerasa unggul sia teh. Kitu na teh patih Sihung Hideung bari ngawatek ajianana. Ngadak-ngadak Sihungna anu hideung tur cing barelak teh picil tur panjang. Tungtung anu sikeut nyolocos siga peso raut. Bari jeung eta Sihung teh boborelakan siga aya cahaya. Sigana tong boro keuna kana peuteung jelema sanajan keuna kana peuteung badak pan wade bakal amburadul. Hiup patih Sihung Hideung arajang, Sihungna lempeng rek ngarah peuteung Nyimas Gelung Ayu. Awakna ngablesat kawas pasar lepas tina gondewana. Tapi Nyimas Gelung Ayu sakilat ngahembatkeun buntutna. Hiup jebret. Eta buntut Nyimas Gelung Ayu nanggel pisan kana awak patih Sihung Hideung. Atuh patih Sihung Hideung ngagoak ngacrit maratan langit ngoceak maratan jagat satarikna. Anu saterusna awakna ninggang taneuh. Akhirna les ngaleungit kabur ka nagarana. Atuh geus puguh musuh-musuhna kabur. Nyimas Gelung Ayu ngakibegeun di awakna cengelek seperti biasa. Hiji awe anu geulis campernik, geulisna kawati-wanti, endahna kabina-bina. Anu saterusna nyamperkeun ka ganda. Kakang, kumaha teu kunanaon? Cek Nyimas Gelung Ayu. Aduh, Nyimas, ieu awak kakang asar mek. Cek ganda bari gek diuk dina taneuh. Atuh gap,
lengan gana dicepengan ku Nyimas Gelung Ayu seep waktos